Mak, mak, geus can, menginginkan kopi kerabat teh. Geus atuh, Bah. Nuhun ya, mak. Bah, ayeuna mah aya cemilan anyar. Nah, udah teh, mak. Ieu Bah, ieu teh lumring. Oh, di mana, mak? Ieu teh lumring kakoncara ti Limbangan Garut. Bah. Bah, kopi susuna. Nah, mak. Kapan biasa lagi abah mau kopi hidung? Nya apal, Bah. Ngan hoyang we atuh sakali-kali mah mangnyieunkeun abah kopi susu. Ya, asa aneh we, mak. Arti sasari. Mangku naon, Bah? Abah teh resep kopi susu. Lain teresep, mak. Abah masuk tara puguk. Lamun dipanggilkeun kopi susu ku mak teh. Tara puguh kumaha ari Abah? Kopina ngajak cenghar. Hari susuna ngajak tunuh. Asa palaurnya cek hirup zaman ayeuna mah. Palaur kumaha, Ca? Nya meni segala dipalsukeun. Nya bener. Cengek palsu, beas palsu kan endog Ca palsu. Tah cek masalah endog palsu mah keun we urang pasrahkeun ka bapak-bapak ngecekna. Nah, kudu ka bapak-bapak, Ca. Kan eta atuh halina cek. Kumaha cara ngecekna? Gampang atuh cek. Sintrek we endogna. Lamun bapak-bapak ngagorowok eta tandana endogna asli. Di mana, Otong? Mas Ulin, Mak. Ulin wae maneh mah, anggur ge gredahan ju. Ah, horea, Mak. Rem kunaon tong, keur teu nafsu. Nya, Mak, bararosen. Nah, hebat maneh mah, dahar oge geus bosen. Lain bosen dahar, Mak. Naon atuh? Bosen dengan sanguna eta wae. Senin, dadar endog. Salasa, semur endog. Rebo, rendang endog. Kemis, endog asin. Jumaah, ceplok endog. Sabtu, sayur endog. Tong kudu bersyukur sakitu ge aya keneh deungeunna. Nya, Mak, otong oge bersyukur. Ngan otong mah paur. Paur kunaon, Otong? Ke pas peminggu, kabeh keluarga urang merendog. Neni surak-surik sorangan. Berbunga tuh. Bunga menang togelnya. Lain Menang warisan. Cici mah sok kitu. Bunga naon atuh Neni? Pokoknya nama bunga pisan, tapi teu ngomong-ngomong ka batur nya. Nyosok naon atuh? Kecengan ini ayeuna geus putus da di kabogoh. Ya terus kumaha atuh? Manehna ngajak jadian deui kan. Sing inget Neni, kolot Neni teh nitah jadi orang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya terus kumaha kitu, Ceu? Nah, atuh maneh ayeuna jadi orang ketiga. Neng, asa aneh. Neng baeud ka AA. Ya keheul Neng teh ka AA. Keheul pedah naon, Neng? Pedah AA sok cunihin kan Neng. Oh, jadi Neng teh embung dicunihinan ku AA. Nya atuh A, cek atuh hargaan awewe teh. Nya, mulai ayeuna mah AA rek ngahargaan awewe. Tah kitu atuh A. Nya, AA ge apal tugas awewe teh berat pisan. AA cantang tuh mampu bisa. Tah geningan A apa? Nya apal atuh, Neng. AA pan baheula pernah nyobaan hayang jadi awewe. Terus? Kalau kan diaromongkeun ku tetangga. Inai bencong, inai bencong. Anu teu uyahan. Bah, ieu sarapan heula, bubur menang nyieun emak. Wah, nuhun ya, mak. Ya, Bah. Mak, tadi heula. Kenaon, Bah? Asaan heula gerak ku emak buburna. Kunaon, Bah, teu ngeunah buburna? Lain, esok asaan heula we ku emak buburna. Kurang uyah, Bah. Mun kurang uyah ku marek diuyahan deui. Lain, mak. Pokona mah asaan heula buburna ku emak. Nya tuh ku mah diasan heula.
Hari sendokna mana, Bah? Eta maksudna mah. Sendokna mana? Hampura, Bah. Kebeneran aya Teh Eca di dieu? Nyader, naon gitu? Dede aya perlu kata Eca? Perlu naon kata Eca? Ari isuk Teh Eca gawe isuk-isuk atau berang? Gawe isuk-isuk atuh, Dek. Kebeneran atuh. Naon rek bareng idik gawean aja Teteh. Lain Dede isuk mau bisa gawe, rek izin. Nya terus kumaha kitu, Dek? Pangijinkeun ka personaliana. Kudu make kertas atuh, Dek. Nya kan Dede engke nulis tinu kertas, bikeun ka personaliana ku Teteh. Lain deh, eta kertas nyuci deui geuningan anu warnaan anu bisa ditukerkeun jeung nasi padang. Eta mah duit. Pi. Abah. Pi, ari olahraga nu dipikara suka apih naon? Olahraga meng bala tuh bah. Wah. Ade pisan. Soalna ari maeng bala mah olahraga nu dipikar ku barea. Bener pisan, Pi. Pi, hari abi bisa ngojay teu? Teu bah. Ah, manya, elekan ku gogog. Ari abah bisa gitu ngojay. Ya bisa atuh. Lamun gitu mah atuh naon bedana abah aja gogog. Beneran aya Cek Mul. Aya naon, Dek? Biasa Dede teh rek konsultasi. Konsultasi naon ari Dede? Dede teh rek minta saran, Cuk. Sok atuh carita sugan aja bisa. Aing ngaran kabogo panggilanna nu alus naonnya? Ayang. Meni biasa teuing atuh, Cuk. Kumaha lamun Darli? Mending geus loba nu make. Naonnya? Bebeb atau baby? Nah, Cuk meni alay. Kumaha lamun tinu ngaran aslina? Misalkeun Budi jadi Budsai, Harry jadi Baby Harry. Tah, ayeuna kabogoh Dede saha ngaranna? Aya kabogohna, Cuk, ngan pasaran unggul. Kenaon mah ngahulang kitu? Iya bah, makan nempokeun hayam jago. Nah kumaha kitu mah? Katumpon teh meni gagah, kasep, jeung urus. Terus kongkorongokna oge meni ngelak panjang. Nyanya atuh mah dayam jago mah hirupna ge bebas. Bebas kumaha ya, Abah? Teu kudu ngurus budak. Loba pamajikana jeung teu boga mitoha. Pokona mah senang weh. Tapi dah bah, hayam jago mah ngeun dijieun opor. Kang, ari olahraga nu dipikara sepuh Akang naon? Wah, olahraga mah tuh meng bapi. Wah, ade Pi pisan. aing dia jadi. Abah. Abah. Pi. Ayo bener. Sama bener. Dede, aya naon kitu? Dede teh aya perlu. Aya perlu naon kata Eca? Kudu deui aduh. Edan. Ari sudah kayak Bener kan? Langsung aja ke situ. Sate paur. Power rasa.